Bapak teh jualan teh pas di tahun berapa Bapak? Upami ngan jalan mah ada di 2017. 2017. Janten kami penghasilanana tadi dinten berapa Bapak? Ya sedang langsung lah sekitar 100.000. Bapak di kawitna tabu baraha kami jualan Nah, di bumi jam 8. tabu dalapan. Kami uina eta teh saatos uwi ieu na atau napi atas si jadwal jam. Ya kan di nama pada asar lah. Pada asar. Kita mah ayah ke ayah nanti saya karena sudah pada asar. Kami bahan-bahannya gimana Pak? Oh, dari Timur mah enteng. Kita aci. Upami aci 2 kilo. Terus Asik lah. aci 2 kilo. Terus tarik bunga sampai apa? Kami bumbuna naon wae Bapak? Kita nama kita bawang bodas. Terang lihat. Tahu kok. Reno gaji tadi nanti di kubek jadi nanti dia digalokeun namanya cai ceng ngabake banyurkeun kadinya nah ukuranna pami 2 kilo caina kita upami dina isi pom nya can aya cai jeung aya Takaran. aya garisan kan tapi 2 kilo teh caina teh kana angka 7 pas eta angka 7 Kami ngadamelna nah nanti digalokeun lah digalo si mau sareng eta teh tadi teh anu ngagola digalo dugi ka eta dugi ka dugi biasa di adonan digulung-gulung gitu enggak Bapak atuh